Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah bagjalan sugema tiasa tepang deui nya ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Kumaha wartosna ieu daramang? Nuhun upami damang mah wargi anu tebi baraya nu anggang lulur anu jauh nya. Mudah-mudahan sadayana daramang teu kirang sawios-wios, sehat lahirna, sehat batina an utami kitu. Danget ieu sakumaha biasa. Mang Acil ngawartosan oge kanggo anu mikadeudeut kana acara Dongeng Sunda, sateu acan dilajengkeun, poh pilih aya nu teu acan subscribe, like, komen, share diantos pisannya supados urang tiasa sasarengan salamina ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan kekinging lepat deui nya. Mang Acil gentra suara baris ngahibur sadayana ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan anu disarengan ku tim gentra suara production. Sumangga anu mikadeudeut tur mikamemet kana acara Dongeng Sunda urang dilajengkeun deui jejer carios jurig karuhun hasil karangan Kang Yuda Karana garapan simkuring Mang Acil gentra suara tepang dina bagian K22. Sumangga wilujeng ngadangukeun sorah kaparayu. Saacan ngajawab pananya Sukmara, aki-aki kolot anu boga imah ngasurkeun deui suluhna. Tuluy mawa congo suluh, sup diasupkeun deui ka hawu. Aki ketelah panilingjang. Aki teges leuwih ti 40 tahun aya di ieu tempat. Memang baheula mah aki teh duaan jeung si Nini nyaeta pamajikan aki. Ngan ayeuna geus taya di kieuna ninggalkeun alatan gering eta teh. Nya akhirna mah aki teh tinggal sorangan we kieu ieu jang. Ceuk si Aki ngajawab pananya Sukmara. Oh, kutan teh kitu Aki. Tapi nah teu aya emutan kitu. Pikeun Aki ngalih ka tempat anu rame supados aya rencang. Kumaha pami Aki engke kenging karepat. Panginten sesah moal tiasa aya nu ngarawat ari tebih ti nu sanes mah kitu taki. Aki geus kapalang betah jang. Kusabab memang sapopoena geus aya di dieu. Sigana lamun kudu luntak ninggalkeun ieu tempat teh berat pikeun aki mah. Sakomo lamun kudu ninggalkeun salawasna. Sigana aki teh moal kuat. Atuh ngeunaan kasakit atawa karepet. Alhamdulillah, aki teh salilana aya di dieu tara gering jang, tara muriang-muriang acan. Sakomo lamun keun aku gering parna mah. Alhamdulillah we cager jang. Wah, hebat Aki. Abdi ngartos upami kitu mah. Hapunten Aki, abdi tos kumawantun ka Aki. Tina naon jang, tina naon. Justru alus ari wanter teh. Sagala tumanya ka urang nagetang tu gampang loma teh. Na ari ujang aya naon, aya tujuan naon geuning bisa nepi ka tempat ieu. Da asa kanyaho aki mah geus mang taun-taun ogenan can tepung deui jeung jalma sejen anu nyasab ka dieu ieu teh. Ceuk si Aki harita teh malik nanya ka Sukmara. Sukmara ngahulang.
Aya bingung dina hatena lamun kudu ngajawab pananya si Aki. Sokomo, lamun memang datang na manehna ka eta tempat teh, memang miboga tujuan anu rusia. Siga narada kurang pantas, lamun kudu diwakca balakakeun ka si Aki. Ari si Aki nempo Sukmara ngahulang teh kalah jadi penasaran. Pokwe nyarita deui. Aduh. Gening kalah ka ngahulang jang. Kunaon euy? Sek hulang-hulang. Mantak jauh rejeki eta teh ari loba ngahulang teh. Kunaon? Cing sok bejakeun ka Aki. Aki paniling harita teh nanya deui. Oh, teu nanaon Aki. Kaleresan abdi teh nuju maluruh anu janten wargi. Anjeunna teh tos saminggon teu aya. Kawit nama anjeunna teh resep moro. Nya saurna mah kapal bah dieu morona teh. Mung diantos-antos teh taya wangsul wae. Akhirna mah atuh abdi teh dipiwarang ku pupuh lembur. Pikeun maluruh, kitu Aki. Temal Sukmara kapaksa ngaboho. Baruk teuing kitu jang. Aduh, tapi kelanan sakanyaho Aki mah asana eueuh anu kumelendang kapal batieu di kamari ge. Buat teuing salah eta beja teh jang. Atawa buat teuing lain ka dieu eta teh anu ditangan ku hideuk mamorokna euy. Cek si Aki. Upami ngemut kadinya mah memang mung kumaha deui. Abdi teu wasa upami nolak kana pamundur. Nya khusus nama pamundur urang lembur anu piwarang nyusul ka abdi. Tapi pami kinten-kinten dugikeun ka dinten enjing memang teu aya wae laratan. Nya bade kumaha deui. Abdi sareng rencangan anu sanesna tangtos bakal uih di kalembur. Sukmara rada kagok dina nyaritanana teh. Kusabab rada kasinan oge. Bisi memang si Aki teh nyahueun yen manehna geus ngaboho. Kutaan kitu jang. Nya syukur atuh. Ari memang boga paniatan kitu mah. Kumaha iteh? Itu babaturan ujang geus nyararing antawa acan ye. Tah, opieun tah geus asak. Cing gudakeun ka ditu. Oh, muhun Aki. Mangga Aki. Sukmara asa kaingetan. Teu ngadaguan lila kalacat manehanana katepas. Tuluy lempang ka palebah babaturanana anu keur sarare tibra. Baranggo ka tempat anu tiluan tetela masih kene can hudang. Kerek mani nyegrek jiga nama carapeun meureun. Geus kitu Sukmara teh terus ngahudangkeun anu keur sarare. Kuniang tiluanana teh hudang. Geus kitu ting lalieuk siga anu ngarasa heran. Jali anu mimiti nyarita teh. Aduh, masalah teuing. Nah di mana ieu teh geuning hau? Asa ku araraneh. Kapan tadi peuting teh nyata yen urang teh sare di tengah leuweung. Nah, habat ayeuna aya di dieu. Heran jadina ini mah yeuh. Heran hau. Aduh. Kelanan oi. Benar cicing. Aneh binti ajaib ieu mah yeuh. Binti ngalieureun ieu mah. Nah, habat jadi kieu yeuh. Lain kitu ya teh ngimpi mah. Asa teu ka udag kupikiran kaya kieu mah ya. Ulah. Bener pisan euy. Bener. Heran kula ogenan ari kieu kanyataan mah ya. Sungguh heran. Tapi nya saeutik henteu na syukur we lah ari ayeuna di imah mah. Sugan we atuh ari di imah mah. Sugan we naon? Ari nyaneh ngobrol teh. Nya sugan we atuh aya nu nyuguhan. Mangkani geus sababaraha poe pan teu manggih nyatu yeuh. Laper ari kudu nyaho mah. Laper pisan nyaho. Ari masalah lapar mah sarua. Kuring ogenan lapar atuh.
ngan urang teh kudu hati-hati ya. Soalna ieu keanehan masih can kapecahkeun ya. Itu cek Jali. Lah, si atuh mecahkeun masalah mah euy. Anu enteng mah lain mecahkeun masalah, mecahkeun batok kalapa. Nah, eta baru mecahkeun. Ngarti? Kalah kapas saya ada wae geuningan. Bangga sekaneng ah. Sigasan ucing jeung anjing geuning lain duaan mah euy. Sukmara anu teh ada cicing manehna milu maira. Atos teu kalah karibut. Ayeuna mah mending urang gancangan we ka dapur. Itu si Aki ngantosan. Cua ngaleueut cenah di ditu. Horse. Bener-bener bagja kumajangan ieu mah. Keur lapar aya nu nawaran dahar. Bener ieu mah bingah amarwata suta. Bingah kagiri-giri ari kaya kieu mah ye meureun jadi juag euy kaya kieu mah. Alah pucuk dicinta ulang pun tiba. Bagja ieu mah bagja. Kera ulah baka bagja kumaha caritana ah. Cicing heula cicing. Hayu Den, abdi ge lapar pokoknya. Kasabelan teh lah. Euy, mulah piksa. Nah, tinggal ka batur teh. Cek dongala harita teh bari baketut. Jali mah geus miheulaan nyusul Sukmara dituturkeun ku Abah Dinta. Nepi ka dapur. Benar we Aki Paniling teh geus nyadiakeun rupa-rupa kadaharan. Sarupaning sesepanan bebetian, malah mah aya daging kerek sagala. Ngan hanya akal taya sangu, kusabab memang eueuh pasawahan di dinya mah. Nya anu bisa disadiakeun teh saaya-aya wae. Aduh, nuhun pisan Aki kana kasayanana ya. Katampi pisan Aki ku disim abdi. Cek Jali harita teh bari juara gamang we leungeunna teh nyokot kana bubut sampeu. Tapi plak leungeunna teh ditepak ku Abah Dinta. Sia. Nanaon eta teh? Calutak teuing laing mah. Cek Abah Dinta nyarekan atuh mani kekereunceman Jali teh. Ari Aki Paniling seuri harita teh ngabandungan kajadian kitu teh teu dilapok manehna ngomong. Kin bae ti sawi coba. Ngingdi sesilan sagala. Keun da opieun mah aya ieu. Lamun memang teu cukup, keun cuang ngasakan deui wae. Keun we ulah dicaraam, komo dicarek bebas. Bebas jeung kuring mah. Bebas pisan. Aduh, hapunten pisan Aki. Ya murangkalih daya memang kurang didikan ya maya. Saja bati kurang didikan teh rada balat teh ya. Aduh. Ari ngobrol jiga nu sok pintar, ari kalakuan otakna surantat. Jadi kieu ya. Makluman we ieu maya. Ulah teu gede ngahampura teh ya. Yang hareupan ieu budak mah sok sanajan ngarujitkeun atawa mantak jadi beban Aki ge hampuraeun ieu teh Aki. Cek Abah Dinta. Kera. Bet asa ka kuring teuing ieu ya. Asa teu narima kuring mah disebut kitu-kitu mah. Naon maksudna ieu teh? Hayang dibabuk kitu? Hayang dibabuk teuing? Jali harita teh amak teu ditu nama. Atos. Isin atuh ku si Aki. Maknya ayeuna tamu kitu. Abah Dinta deui teu kamarinaan teuing bah nyariosna. Sukmara harita teu ngingetan. Atuh Jali jeung Abah Dinta teh teu ngaromong deui. Aya untungna donggala mah teu loba omong. Ongkoh rada keuheul deui manehna ge ka Jali teh. Anu sok sangeunahna ngomong ka manehanana. Geus pada kumpul masa kabeh anu aya di dinya teh balake cerakan. Ngaropi sagala di dahar anu aya mah. Mani paronyo pisan
Jali mah angot nepikeun ka buri albun celik matana teh bakat ningku lapar jiga nama. Ngan sakedeung kadaharan anu harita disuguhkeun teh geus bersih taya sesaan. Kabehanana teu pohongan nuhunkeun kanu boga imah, anu tetela berehan pisan. Pok Sukmara ngawakilan ngomong. Hatur nuhun Aki, kana kasayanana katampi pisan ku abdi, katampi sareng rencangan. Mudah-mudahan sagala kasayan anu parantos ku Aki dipasikeun teh, kenging ganjaran anu satimpal ti Nu Maha Agung. Kitu cenah ceuk Sukmara. Hatur nuhun Kasep. Hatur nuhun pisan. Geus sawajarna lamun saupamana pribumi ngahormat jeung nyugemakeun ka tatamu. Ngan hampura we tangtuna oge nanda. Kayaan di luang liwung leuweung kieu atuh. Anu disadiakeun ku Aki teh kurang nyugemakeun. Da kumaha geuningan? Kayaan walurat, kayaan di dieu mah nya beda jeung kayaan di lembur anu biasa teteh. Sawios Aki cekap. Langkung ti cekap. Kitu justru abdi teh ngaraos banget nganuhunkeun ka Aki teh. Kumargi kasayan Aki tos ngajantenkeun kabdi ngatur kabagjaan kanggo abdi ieu sabalad-balad. Tina anu tadina lapar janten wareg, anu tadina lungse janten tanagian deui. Lamut anu kosong teh kaeusian mah mani cenghar geuning ieu kan emutan teh. Normal kitu tah Aki. Syukur atuh. Ari katarima mah syukur jang syukur. Atuh rek ngasuk deui mah sok we da lega ieu di dige. Bisi eka cai tinggal nanya we tak kasih ujang. Geus apaleun tah. Teu jauh teu dieu tah ka cai mah. Itu cenah ceuk si Aki. Muhun mangga Aki. Sukmara anu nemalan. Atuh geus kitu mah. Anu tiluan teh bring indit kacai. Sukmara nganteur baturna anu tiluan. Ari si Aki anu boga imah katempo manehna ge kaluar ti imahna. Bari jeung mamawa pacul ting arek ka kebon ting rek ka mana anu sabenerna mah. Ngan si Aki sorangan anu nyahona. Sanggeus rengset ti cai, Sukmara jali donggala oge Abah Dinta harita pamitan kana boga imah. Yen arek neruskeun deui lalampahanana. Ari si Aki bati nyerenge ngajurungkeun ka tatamu. Nah, atuh betul rusyuhan geuning. Padahal mangke we sapoe atawa dua poe deui mah di dieu heula. Da Aki ogenan sabenerna mah atoh ari aya batur teh. Aya nu maturan ngobrol. Sanes teu hawatos ka Aki, mung kedah kumaha deui abdi sareng rencangan kapercanten tugas anu saenggalna kedah dilaksanakeun. Omat Aki teking bendunya. Ih, mual Kasep. Aki mah mual bendo, komo lamun bendu atuh. Ngan samemeh incah ti dieu, Aki terek amanat, aya hiji pepeling. Lamun memang sakirana hayang enteng dina lumampah, omat aranjeun sakabeh ulah nepikeun ka ngalieuk samemeh 7 lengkah ti dieu. Kasing saha bae eta mah. Nah, ningan ulah ngalieuk sagala Ki. Bakal kumaha kitu? Asa heran. Jali harita teh nanya. Teu kudu dicaritakeun masalah eta mah. Ngan lamun tetelah hayang apal mah sok we cobaan ngalieuk ngan ulah nyalahkeun Aki lamun saupamana aya nanaon. Sakitu ti Aki mah. Atur nuhun atuh Aki pami kitu mah. Simkuring sareng nu sanesna tangtos bakal tumut kana piwujang Aki. Syukur Kasep. Syukur pisan. Beral atuh arek nyang mah ku Aki didoakeun sing lulus mulus banglus berkah salametnya. Geus pamitan mah. Sukmara jeung anu sejena tuluy ngalengkah ninggalkeun imah si Aki. Anu maksudna taya lian, pikeun nuluykeun deui pagaweanana anu katunda. Neang tapak lacak ngeunaan jurig karuhu.
Ngan eueuh saurang oge da anu nyangka yen samemeh 7 lengkah ninggalkeun imah Aki Paniling. Jali tetela ngarasa penasaran manehna. Ngan jolieuk we manehna teh ngalieuk. Na atuh dadak sakala kaayaan ganti rupa. Kalayan sakit cepanon imah Aki Paniling tetela mangrupa leuweung luang liwung anu pinuh ku hara-haraeun. Imah teh eueuh taya tapak-tapakna acan. Kaayaan meh pisan sarua jeung kaayaan ti samemehna. Leuweung anu poek mongklek. Sedengkeun Aki Paniling katempo ku jali teh lain mangrupa aki-aki deui, tapi ayeuna mah mangrupakeun urang leuweung anu kacida gedena. Atuh gebeg. Jali katut anu sejenna teh ngarenjag bari jeung kaget. Waduh. Bet naon ieu ya? Kuning kaayaan teh jadi siga kieu. Waduh, ajaib ya mah. Ajib. Ulah teuing. Teu apal kulit oge. Duka naon anu sabenerna geus kajadian teh ya. Ngan lamun ngingetkeun kana omongan si Aki tadi. Tangtu salah saurang di antara urang opatan teh aya nu ngalieuk, cing saha anu ngarasa bahata. Ceuk Sukmara bari jeung ngareretan ka balad-baladna. Hanta kuring mah, henteu. Daek sumpah saemer bahe tah. Sing benerna ge henteu ngalieuk. Ngan pasti moal saha deui lah ieu mah. Moal saha deui lah. Pasti nage si Jali atah andol tah. Anu sok kumawani kitu teh. Dasar nurus tunyung sia lah. Hayo ngaku, sok kadinya ngaku sia. Cek si Aki hari teh rada ambak. Kusabab kaayaan anu tadi mangrupa jalan ngaburung-bung teh ayeuna mah jadi piluweungan deui anu rembat ku tatangkalan jeung areuy-areuy anu galede. Aduh, hampura Ki euy. Sumpah uing mah teu dihaja sumpah. Satadina mah sugan teh kaayaan teh moal jadi kieu atuh. Aduh, na ieu teh beuheung adon jol-jol lieu we gerage. Alah teuing. Cek Jali hari teh bari lumangis. Ganeng sia, tong loba omong. Ayeuna kumaha ieu lamun geus kaayaan kieu ya, sing tanggung jawab sia. Samemeh Jali ngajawab, ti belah tukang kadenge aya sorang ngagaur tarik pisah. Sararea curingha, samemeh sadar kana kaayaan, ngong aya soratan katingali. Andika geus ngalanggar. Naon anu jadi picegah ngai? Ulah sambatkan yaya. Lamun Arandika sakabe, ayeuna bakal jadi kahakanan ngaing. Kitu nate bari kejeleng eta satu leuweung teh. Waktosna anu parantos teu nyekapan, rupina dicekapkeun sakieu heula, tepang urang ngalangkungan episode ke-22 jajar carios Jurig Karuhun, hasil karangan Kang Yuda Karana, digarap ku Simkuring Mang Acil Gentra Suara. Hatur nuhun kanggo sadayana, hapunten tina santes kanten kaluluputan oge kalepatanana. Insyaallah Simkuring tiasa nepangan deui kanggo sadayana kade hilap satya ngalangkungan channel kamemet urang sadaya Megas Pasundan. Simkuring Mang Acil Gentra Suara ngaturkeun nuhun. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.